Lur. Hadiah tuh. Man, Wong. Ngopi. Ngopi Wong. Lur. Ngasan ya. Bayar tapi. Munahan ya liburan orang kalau Iya. liburan deui euy jeung ente Wong. Jauh di si Haji bebas. Ai mana tuh ngomong si Haji tuh Kunaon sih? si Haji. Oh. Si eta mah kadang-kadang sok datang. Sambat-sambat gitu teh. Ya Allah. Nikmat apa lagi yang kau dustakan ya Allah. Di dia mati isceli, herang panon ya Allah. Ada dak poho, ieu makan hutang ya aslina. Moal bohong ieu mah. Idih. Wong, urang disieun datang manehna. Tah kan? Canggih naon? Mau balik. Kabur, Mau Wong. balik. Kabur Wong. Mau balik. Moal anu ngaganggu ieu mah moal aya moal. Di mah pasti lamun teu sisilur ge si Kiwong aya deui bae. Asal geus aya budak dua eta geus mah bener. Lieur budak eta mah. Mending di dia nikmati liburan. Sugan we jeung sugan. Luar biasa ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kirang ya orang cek heula ya hasilna ya. Halus henteu ya. Jika si Kiwong jeung si Sulit. Bener ieu mah teu salah ieu si Kiwong jeung si Sulur. Eta budak geus di dieu. Ai gagal ieu mah ieu. Tadi mah di ieu bener tempatnya di dieu ya. Anak sareuh mangkat ka mana ya anak sareuh? Tuh. Iya tempatnya bener ya. Tapi iya. Mau bener gue diteangan ini ya. Wong, itu dia Wong lah, sugan si Haji mah ka dieu lah. Aya asa aneh udah gua di jelema eta nya da. Oh, tak musimkeun. Ya, ku aing anak sareuh. Aing bener tadi kena HP aing ti aya anak sareuh ya. Lain urang Iya, lain. waduh sia kemana sia?